Cing urusan ojek gitu euy. Aing kama aing ka Ciamis. Lah nying urusan ojek nu lewat. Aing cuman lewe di dieu. Wek, naik kemana? Kemana wae heng? Ini sok kepo nih mah. Ji, ajig serius ya wek? Aing ngojek sih mah. Naik ngojek kemana cungur? Semua kardus kieu. Aing ka Ciamis wek. Lah anterkeun atuh ka Parapatan. Sabaraha ongkosna euy? Oi ke Parapatan. Oh iya patuh. Murah lah 20.000 bae. Jing. Lu aing telepon euy nu di Ciamis. Ya mah, ayeuna ka dinya. Nah wek. Indit. Iya Pak dia. Mana? Parapatan ieu wek? Heeh. Naon neng? Asa aya nu tinggalin aing wek? Tinggalin. Naon tinggalin? Aing kardus di mana euy? Wek. Ah, umur di ditu tinggalin. Yang endung aing deh. Aing Lah, kumaha tuh? kebalik deui nam. Antar ka kedeng sugan aya keneh. Ya wae nya. Heeh. Ayo tuh. Oke. Ah, ini untung aya keneh euy kardus aing. Apa-apa. Mun tinggalin tuh dah. Ieu ampehan dihareup. Mangkat deui atuh ya. Nam. Tade bawaan teh. Heeh, aing. Tinggalin Poho deui. tadi mah euy. Teu nuhun atuh nya. Ieu ongkosna. Nah 20.000. Nah sabaraha atuh? Kapan tilu balik? Tadi ka dieu sabalik, balik 20.000 nya. Balik di ka ditu 20.000. Balik di ka dieu 20.000. Jing, aing Jadi 60. Tah atuh 20 we deui. Ah, gue tekor 20. Oh iya tuh, pulangan. Aing eueuh deui atuh jangan ka induk aing. Waduh, Pak, ini yang pulang lah. Besok. Yuk. Nunya. Besok hati-hatinya di jalan loh. Yuk. Tuh, besok. Goblok tukang ojek edan. Kira aing ojek ke Parapatan meni beakeun 60.000. Anjing.